Kesinggung deh, cabuk sih, maju Gatot Kaca, sok singkil namun gitu masalahna. Aingnya mah tekengeng ku disabaran, benar, ya, tega lara, tega pati, ya, ayo. Gatot Kaca, iya. Montong make jeung nita si Antarja, montong make nita si Jakatawang Abimanyu, datang aing jeung sigat Kaca. Ayo. Gan. Singkat tugan. Ali. Dimas. Kedek Wakang. Sawios Kang, sawios. Wakang we sawios. Rai Abimanyu Kang, ulah manyu. Abdi ajogan jejak sia. Sembah ka pihatur kuhyu Kakang Masin. Iya. Ayo. Hariwang jang. Dina mangsa ayeuna sok hayanya urang ijen patutunggalan Gatot Kaca. Kang, saya nama da kaula teh bade nungtut kebo ijo, pasrahkeun ka kaula. Kalayan ieu anu ngaberontak dipringsan Dani panuhun tiasa direngsekeun. Ieu ge. Sami sareng Akang teh nungtun Raja Wisuna nyieun pucuk ti girang. Ya, montong loba bacot sia. Ayeuna keneh ku aing bakal modar kurajaan. Oh iya dukuna urang ieu. Wah eta paranormalna tah. Iya paranormalna. Lain paranormal, kuring menuntut normal. Ali. Aduh, ai bereupan tina kelek. Ya, ai kelek dulungan. Meuni nyalang sengseng. Beda jeung koleksiana. Beda jeung koleksiana. Abdi mah Tapi koleksita turunan ti Mitoha bawa awak teh. Nya ai sae nama atuh Gusti Prabu naon? Ai sae nama da ieu teh saderek kapirayi panginten ka Raden Gatot Kaca teh. Sae nama sering hapunten kumaha carana. Wah, Secara damai we da teu aya anu rengse ku jalan papaseaan. Aing kudu dipapatahan ku sia. Hah? Aya kadua ato dipikanya ah teh. Aing raja. Oh nyata raja lebar. Putra Kangjeng Rama Batara Kresna. Aing kudu narima papatah tilu kitu goblok. Nah memangnya hak asasi kuring salaku manusia teh diukur ku tungtung sepatu silaing. Dumeh raja. Bina-bina. aulah. Dengeun kasinggung dewek euy. Cabuk sih euy. Maju Gatot Kaca. Sok singkil namun kitu masalahna. Aingnya mah tekengeng ku disabaran. Benar, ya, tega lara, tega pati, ya. Ayo.
Putra melabul koro nata nata mesti doh luar biasa ajongkeun buru-buru eta guna Allah bilang ayo Gatot Kaca kumaha Kang bener maneh teh tiga pati geus buleut Pinasti Karsayang tumampara ieu ge ieu tarumpah lilinggakeun sana ti Karsna ditajongkeun ka Raden Gatot Kaca atuh Raden Gatot Kaca pinasti remek pisan dadana sorak kena dia hidup 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 Nalakasura hidup Dimas Gatot Kaca di ya Kang Yi olah silaka cepot aduh tobat teuing adi akang